Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ariya tahjib fasal fi ahkamil musaqati tetep dina mertelakeun pirang-pirang hukumna akad sisiraman. Wahia sareng ari musaqate lugotan dina cek lugot meta mustaqatun anu dimustaq anu dicokot dicutat minas saqi tina lapad saqi atosna kadar-kadar sisiraman. Wasara anjeung ari ngaran musaqah cek sara eta dab musahsi masrahkeun hiji jalma nahlan kana kormana nahlan kana tangkal kormana aw syajaro inabin atawa kana tangkal anggurna liman kajalma yata'ahaduhu anu bakal ngurus atana pingarawat man kana itu nahlan bisyakin kalawan nyeboran patarbiatin sareng ayana ngarawatan ala anna lahu kana saestuna eta tetep pikeun eta man qadron makluman aya kadar atanapi aya bagian makluman anu geus dikanyahokeun min tamari tina buahna itu nahlan wal musaqatu sareng ari akad musaqah eta jaizatun wenang hukumna ala syai'aini kana kalawan dua perkara pakot tungkuh an-nahli tegasna kahijina tangkal korma wal karomi sarang anggur wal kurmi sarang anggur fala tajuju mangka teu meunang non al musaqatu akad musaqah ala ghairihi makalianna itu nahli sarang kurmi katinin seperti buah tin buah loa cenah sakuruma wa mismisin sareng buah mismis watasiu sareng sanon al musaqatu akad musaqah min jaiji tasarrufi ti jalma anu wenang tasarrufna ti jalma anu wenang tasarrufna li nafsihi pikeun awakna itu si jaiz wali sabin sareng pikeun budak leutik wa majunin sareng jalma nu gelo bil wilayati kalawan ayeuna kitu bil wilati kalawan kawalian alaihi maka itu sobi sareng majnun indal maslahati narika maslahat wasigatuhu sareng ari segatna itu akad musaqah eta saqaitu ka ala hadan nahli bikada lapad saqaitu ka ala hadan nahli bikada hartosna saqaitu ka akad sisiraman kaula ka anjeun ala hadan nahli kana ieu korma bikada kalawan ayeuna keteh anu bikada kalawan ayeuna saanu aw salam tuh atau masrahkeun kaula kana itu nahli ilaika ka anjeun li tata'ah hadahu supaya ayeuna kitu ngurus anjeun kana itu nahli wa nahwa dzalika sareng kana saumpamana itu madkur wa yustaratu sareng disyaratkeun non qabulul amili narimana jalma nu migawe walaha sareng eta tetep pikeun itu musaqah ailil musaqati tegasna pikeun akad musaqah syartoni ari dua syarat aduhuma ari salah sajina syartoni eta ayyuqaddiroha kadahayeuna kitu ngira-ngirakeun maksudna teh nangtukeun kana itu musaqah sal maliku jalma nu ngamilik eta tangkal teh bimuddatin maklumatin kalawan mangsa nu dikanyahokeun kasanatin hilaliyatin seperti satahun anu bangsa tanggal
wala yajuju sareng teu meunang naon takdiruha ngira-ngirakeuna atana pinangtukeuna musaqqah bi idrakis samrati kalawan nemuna buah hasilna buah fil asahi dina nurutkeun kal asah asani jeung ari nomor kaduana eta ayu ayeuna kedah nangtukeun sa'al maliku jalma nu ngamilik lil amilika pagawena atau nepi ka jalma nu migawe juz'an makluman kana bagian anu dikanyahokeun minas samrati tina buahna kanis biasa seperti setengahna samrah aw sulusia atawa sapertiluna samrah falau qala maka lamun ngucap sal maliku jalma nu ngamiliki lil amilika jalma nu migawe ala annama fatahallahu janji kana saestuna perkara anu geus mukakeun sa Allah Gusti Allah bihi kalawan ma minas samrati tina buahna eta yakunu aya eta ma eta bainana di antara urang sadayana soha mangka saeta kawal wa humila sareng diarahkeun eta ma kawal ma patahat ya al munasofati kana setengah sewang sumal amalu tras ari pagawean fi adina eta musaqqah eta la darbain ka bagi kana dua bagian aduhuma li salasajina ya darbain eta amalun pagawean yaudun bakal babalik ya amal yaudun bakal babalik ya naon naf'uhu kamanfaatan eta amal ila samrati kana buah kasakinah li seperti nyebor atau napi nyiram tangkal korma wa talqihi sareng ngawinkeun eta nahli biwat isyain kalawan nyimpen keuna hiji perkara mintol izzukuri ti ayeuna mayang jaluna fitol il inasi kana mayang korma bikangna tina mayang korma jaluna fitol il inasi dina atau napi kana mayang korma bikangna bahwa mangkari itu amal eta al amili ku jalma nu migawe ku pagawe wasani jeung ari nomor kaduana eta amalun pagawean yaudunu bakal babalik nonap kamanfaatan eta amal ila azid kana taneuh kanas bidulabi seperti masang timba atau napi kincir air ya wa hafril anhari sareng ngeduk pirang-pirang sumur bahwa mangkari itu amal eta ala robbil mali keur ayeuna nu ngabogaan harta keur malik teh rubuna wala ya juju sareng teu meunang naon ayu syarito ngajanjikeun atanapi nyaratkeun sal maliku jalma nu ngamilik alal amilika pagawena syai'an kana hiji perkara laisa nu teu aya eta syai' teh eta min amalil musaqqati ti sapolina pirang-pirang pagawean akad musaqqah kahafrinari saperti ngeduk bangawan payustarotu sareng disyaratkeun aidon deui naon infiradul amili nyorangana si jalma nu migawe nyorangana si pagawe teh bil amali dina amalna kalau syarata maka lamun nyaratkeun sarabul mali jalma nu ngabogaan harta amala gulamihi kana pagawe kana ayeuna pagawean bujangna itu syarabul mal amili sartana amil lam yasih menang yasiha lam yasih mangkatisah itu akad walam sareng kedah terang anjeun anak akdal musaqqati saestuna akad sisiraman eta lazim minat tarafaini ti kedua belah pihak walau kharaja sanalamun kaluar naon as-samaru buahna teh mustahaqqon tingkahna anu dihak maksudna dihak teh milik batur
kan aoso seperti ngawasiatkeun itu si Rabbul mal bitamratin nahli kalawan buah ayeuna korma al musaqo anu diakad sisiraman naon alaiha kana itu samrah walil amili maka menang ka amil ala robil mali ka numbagoan harta non ujratul misli menang ayeuna kitu buruh umpama di amalihi pikeun ayeuna pagaweana itu si amil